Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 8. Al-babu sulasi wa ribab anu bangsa tilu. Wa fihi sareng eta tetep dina ieu bab khamsun ari 5 wa khamsuna sareng 50 naonna mauidotan papatahna. Aya 55 pepatah cenah. Sab'atun ari anu 7 eta akhbarun pirang-pirang hadis. Wal baki sareng ari nu sesana eta asarun pirang-pirang kaul sahabat. Al maqalatul ula ri maqalah nu kahiji. Maqalah nu kahiji ruwiya eta ruwiya diriwayatkeun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyana Kanjeng Nabi eta ngadawuh itu Nabi man sing saha jalma silana man asbahanu subuh-subuh si man teh aya dakhola tegasna asup itu si man pi waktu sobahi dina waktu subuh-subuh wa huwa bari itu si man eta yasku ngeluh si man teh ilana si ka manusa nya ngeluh geus ngeluh di kolma asih kana rupekna kahirupan isuk-isuk Gusti kuring ieu rek kemadar ya Gusti budak bayareun tuh can meuli hayang meuli sapatu can meuli hayang gorengan bapana hayang ngopi yang udud wah geus ngacaprak ka manusia teh ripuh kahirupan teh pakaan nama maka seperti kaya-kaya eta yasku laporan tah ngeluh si jalma teh robahu ka pangeran hari kitu pangeran eureun mere nikmat ka urang henteu ka lamun urang laporan ka manusia kaya-kaya urang teh ngeluh ka urus ka Allah teh wasikayatu sareng ari ayeuna mengeluh eta latalikun teu pantes urang sikaya illa ilallahi angin ka Gusti Allah ulah selangka manusia urang lu teh nu sakira-kira teu bisa mere solusi mah repeh urang teh mending ngeluh ka Allah dina sapertiga malam beuh ya Allah Paina maka musanya sikaya eta min jumlati du'ai tina sawarehna jumlah doa lamun urang ayeuna hayang ngocoblah ka manusia tentang kasusah maka eta teh bakal jadi doa urang bakal susah kitu euy mantap ulah gagabah ngobrolan teh amma sikaya tu anapun ari sikaya ilana sika manusia pahya maka ari sikaya eta min alamati adamil ridoi tina sapalina ciri-ciri teu ayana ridho bi kismatillahi taala ya Allah dorakana beuleuh luar biasa berarti ya berarti orang kaya-kaya teu ridho tina pamastian ti Allah model kitu mare kumaha Allah namahan manehanana ge ayeuna urang dibere ayeuna tapi kate syukuran nya moal ditambahan ku Allah teh aya teh ya Allah mudah-mudahan urang dijauhkeun ya dijauhkeun ngopi we urang mah isuk-isuk teh ayeuna misalnya tinggal logat ngaji bari ngopi kan sampurna urang teh ulah salah ngeluh geus aya ieu rezeki mah kalem komo santri mah geus lah cek bawa cita mah wali eta mah geus moal bener kamaruwiya an Abdullah ibni Mas'ud qala ngadawuh qala Rasulullah sallallahu ala eling ala uallimukum salah macam nah hayang uallimu mere apal kami teh kum karjen kabeh al kalimati kana pirang-pirang kalimat allati anu takallama anu ngomong bihaku itu kalimat saha Musa alaihissalam inna jawaja dina nalika ngaliwat Musa al bahro kana lautan ma bani Israil sarta bani Israil ayeuna jadi ari marane hayang diajarkeun nya kami teh saur Allah sababaraha kalimat anu diucapkeun ku Nabi Musa dina nalika nyebrang lautan Bani Israil nya pakulna bala ya Rasulullah saur sahabat ya kulna ngucap kami bala sumuhun Gusti abdi hoyong Gusti qala ngadawuh Kanjeng Nabi kulu ucapkeun kumarana teh Allahumma lakal hamdu wa laikal mustaka Allahumma ya Allah eta tetep ka Gusti alhamdu ari sagala puji wa ilaika jeung ka Gusti kada ieu laka linapinya manfaat ka Gusti teh alhamdulillah miliki gitu nya milik Gusti alhamdulillah pujian salah wa ilaika oh iya nya al mustaka unjukan ari tempat unjukan abdi teh Gusti ngeluhna abdi ka Gusti wa anta sareng ari Gusti eta al musta'anu
anu dipenta tulung. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Baca tah doa eta teh tabaruk doa ieu teh doa Nabi Musa dina nalika ngabeulah lautan. Ngan ulah hayang urang mah tuluy ajaran ngabulah lautan. Keur nguseup pasugan we. Adieu ka Pangandaran nguseup sugan we laukna langsung tinggalun nya kebugeun kurang jujur teh kana laut. Idrib bi asokal hajar. Tek. Tah etanya ditengahkeun Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa quwata illa billah adim. Dok dibelahkeun kurang. Eueuh jejer kan hukum ngeclang. Lain bagianna urang mah ngan kabarokahan ieu maka bakal dileungitkeun kasusah ku Allah teh digenti ku kabunga ku solusi dina nalika menang ujian eta ujian ngajadikeun hiji sebab lungsurna rahmat Allah kanya Allah sehingga urang menang derajat luhur di payeunan Allah kitu adinya urang mah tah ulah hayang hikmahna geus istiqomahna urang mah kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah jadi urang teh pejuang istiqomah ulah jadi pejuang karomah jauh orang karomah mah kitu pokona mah ngopi we nah kitu suruput waqolal A'mas Syekh Amas ngadawukeun pama tarok tuhunna maka teu pati-pati ninggalkeun kami hunna ka itu kalimat mundusa sami tu di mimiti ngadenge kami teh hunna ka kalimat min syakikil asyadi al-kufi tuh ti babaturan kuring al-Asyadi al-Kufi nya Syekh Asadi anu bangsa Kufi tah ieu ti mimiti nguping ieu teu pernah ninggalkeun Syekh Amas maka urang sok dawamkeun kuring Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim pada salat we resepna ganjil 7 dibaca kurang 11 dibaca ulah koret sok baca ku urang teh munnya urang hayang tergolong jalma-jalma anu tara curhat ka makhluk dina urusan karipuh dina urusan kahirupan gitu. Wa huwa sareng ari tu Syakik Asadi an Abdillah bin Abdillah radhiyallahu anhu ti Abdullah ta kala ngadawuh al-Amas ata datang nikah kuring saha atin nu datang fil manami dina waktu ngimpen nya waktu sare kala ngadawuh itu atin teh ya Sulaiman hese Sulaiman zid kudu nambahan anjeun pi hadil kalimat dina ieu kalimat wanastainuka sareng minta tulung kami teh ka anjeun ala pasadin kana karuksakan pina di kami wanas alus sareng nyuhunkeun kami ka anjeun silaha amrina kana kaberesan urusan kami kullahu tegas sakabere itu amrina tambahan ya walau-walau di kumat nama-nama jangan kita benar kemulik nah baca orang baca kah babeh meuli deres we terus keun bae meurepan ge tabrak we meurepan baca puguh hesenya sok korea mah geus meurepan aya dakhola tegas nama asup man wan sisa jama silana man asbaha isuk si iman aya dakhola tegasna asup si iman fi sobahi dina waktu isuk-isuk li umuri dunya pikeun urusan-urusan dunia eta hazinan sedih prihatin pakod asbaha maka nyata isuk-isuk si iman teh sahiton eta anu mika bendu alallahi ka Gusti Allah ya Allah isuk-isuk geus kukulutus dina urusan perkara dunia Gusti eta teh jalma teh kukulutus ka Gusti kitu teh mika bendu ka Gusti ya Allah sabab naon beurangna jalma sapoena jalma bakal ditangtukeun ku ayana isuk-isuk lamun isuk-isukna alus kadituna isukna insyaallah alus sok ajaran nih komo urusan rumah tangga isuk-isuk geus pasea jeung pamajikan seret rezeki dah mata isuk-isuk udang sare kudu dikecup teh kitu euy kudu ningali senyum pamajikan nyium teh kudu nempo kana senyumna salaki maka kadituna bakal luar biasa poeanana isuk-isuk geus baud mah lieur tah sapopoena ge so ieu si ieu kakarasa kedeung oge geus ngalaman gitu mungkin seuri we kumaha ge ripuh oge seuri we urang geus senyum wal manari makna nama eta man sing sajalma hazana anu prihatin si iman ala umuri dunya kana urusan dunya pakod godoba maka nyata mika bendu si iman Allahi ka Gusti Allah li annahu karna senyen si iman eta lam yardoh teu ridho si iman bi qada illah duh ya Allah ya ulam yasbir jeung teu sabar si iman ala balai kana balai si
bali ti Gusti Allah kasih iman. Walam yu'min sareng teu iman si iman bi qadari kana qadar ti Allah. Ya Allah loba dosana geuning. Ku kulutus isuk-isuk teh loba dosana. Lianna kullama karena sa'nya saban-saban perkara wa ku anu tumiba itu umma fi dunya di dunya bahwa maka itu umma eta bi qada illahi taala tina qodona Allah wa qudrat wa qadari sareng qadarna Allah. Ya Allah. Kitu sagara page euy. Bi qudratillah sadaya oge moal lepas tina qada-qadar ti Allah. Jadi urang sing ngayakinkeun usahakeun isuk-isuk mah urang seuri walau kohwatan sana jangan saukur ku kopi itu senang orang teh. Paman sing sajalma tawadoa anu tawadus iman tara mawa duit ligoniin ka jalma nu beunghar ligina ku sabab beungharna si iman pakodahaba makanya talengit naon sulus sadinihi 2/3 agamana. Ya Allah ya Rabbana lamun urang kokosodan ka jalma nu beunghar ku sabab nempo kabeungharanana leungit tah 2/3 agamana. Terjun lobakan jalma ayeuna cirina kiamat kan kitu. Jalma teh nya tawadu ka jalma nu beunghar ku sabab kabeungharanna. Oh geura tingali ku urang dina duro tu nasihin cirina kiamat jalma nu geus tawadu ka jalma beunghar ku pedah kabeungharanna. Tuh. Kunaon atuh kumaha atuh aili anna syariata karena sanyana syariat agama eta aya kunayan takabuktosan. Naon tak dimunasi ngagungkeunana ka manusa li ajli silahihi karena ningali kamaslahatanana arah-arah kamaslahatan ah solehna euy wali ajli ilmihi sareng karena arah ilmuna duna takdimi lain ngagungkeun teh li ajli malihi lain karena hartana tuh jadi ningali ka manusa kudu ngagungkeun teh urang ye tingali eta jalma teh sok loba megawe kaalusan wajib urang takdim sanajan manehna lain ahli ilmu jalma beunghar tapi alus we kana kasolehanna teh bageran gitu nya bageran maslahat ka batur teh takdim urang wajib atawa ku ilmuna sanajan jalma teu boga tapi ilmuna luar biasa ka urang wajib urang takdim lain kana hartana pa innaman maka sanyana jalma akrama nu ngamulyakeun si man almala kana harta ahana maka ngahinakeun si man teh al ilma kana ilmu wasilaha sareng kana kasolehan. Oh nya kayak gitu jangan memuliakan karena harta mah ciri kiamat ayeuna geus loba nu kitu tunduk da dina curug ku sabab harta. Qala ngadawu sa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirruhu. Amin. La buddha teu meunang teh eta maujud likulli mukminin kasaban mukmin teh pisairi ahwali dina sasesana pirang-pirang tingkahna si jalma min salasati asya'a dina tilu pirang-pirang perkara. Da ieu penting keur urang ieu teu meunang henteu ieu mah lebih dari wajib. Iji amrun kayjina teh kana parentah yam tasilu anuna nurutkeun itu si jalma kana itu amrun migawe wanaha sareng nyegah si jalma teh ya jitanibu wanahyun gitu nya kaduana naon cegahan ulah atunya larangan pokok teh ya jitanibu anu ngajauhan si jalma teh kana itu nahyun wa qadrin likulli mukminin pisairi oh ieu teh amrin euy wa nahyin wa qadrin gitu katiluna kana qadar yardo ridho itu si jalma teh kana qadar faqulu halatil mukmini sareng maka ari pangsa eutik-eutikna tingkahna jalma nu iman eta la yakhlu henteu kosong pihatina ieu salas min ahadi hadihil asya'i tina salah sahiji pihatina itu halat nya tina salah sahijina ieu anu pirang-pirang perkara asal satinu tilu payah bagi maka peryogi ta euy lahu kasih jalma nu mukmin teh ayal jalma yen tanetepkeun si mukmin hammaha kana pasejaana itu asya salasah qalbahu kana hatena. Jadi gitu fokus urang kana parentah, fokus urang kana larangan, fokus urang kudu ridho kana qada qadar ti Gusti Allah eta we urang lakukeun deh tuh nya wa yuhadisu eta teh wa hadisu beurnya sareng kudu sareng ngretegkeun tah si jalma teh biha kana itu asa usalasa nafsahu kana dirina si jalma wa yahudu sareng nyokot tah jadi sok dina obrolkeun dina hate teh dina hate obrolkeun
urang bakal ngalakukeun anu tilu eta, ngajaga anu tilu eta gitu tah. Wa yakhudu sareng nyokot si mukmin teh al jawari hakana anggawata nabi hakana itu tilu naon salah satu asya. Siap-siap urang teh, siap leungeun, siap sokok gitu. Siap urang. Bisa iril ahwali dina sasisana pirang-pirang tingkah. Mudah-mudahan we urang ditebikeun ku Allah tina ngarasulah kana qada jeung qadar ti Allah. Allah ngaparinan ka urang sadayana kayakinan tiasa nampi kana qada jeung qadar ti Gusti Allah sehingga tiasa ngalaksanakeun parentahna, ngajauhan laranganna, ridho kana qada jeung qadar ti Gusti Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.